Kenyataannya lihat kenyataannya, aku masih dicintai. Ada, tak usah ya. Aduh menyan siang teh sakedeung deui ya. Entong ngadu menyan jeung aing mah ngadu rahul hayu. Aduh bagus. Ayo cepet, pulang balik Aduh, enak aja, Allah. Mas montong balik di lawanan lanan aing dek nanyakeun heula ka si Ijem. Sok tanyakeun. Ai silaing teh Jem datang ka dieu terek naon atuh maksudna cing? Sok jawab yo satuyul. pati-pati urang datang ka dieu lamun eueuh kapelentingan kapelentingan. Naon belegug? Naon-naon keur masa tuh ka warung hutang beri geus ngajegur. Geus sabaraha si Jem hutang ka warung teh deuleu? Geus teu ka itu hayu balik heula. Urut nganyuk naon atuh sia teh? Make nyebutkeun nganyuk naon ai urang di paraban naon ku maneh. Keura oge salirana ditinggalkeun ku maneh. Pan sia teh geus gede mah nya kudu diparaban ku aing meureun bisa nyatu sorangan belegug. Nya meureun dalam jelema teh yeuh kudu dahar, kudu jajan. Gane, cepot dengekeun. Heueuh naon atuh sia teh? Maneh teh meureun gablek pamajikan ka dinya teh hayang beungharnya da disangka tuyul. Tiba heula nguput eta beunghar teh balangsa kana ka hutang salaput hulu. Cecekeun sia juring. Make nyebutkeun ka aing tuyul sia jiga buta ijo. Buta ijo. Tah kemplang sia kurang ajar. Ayo balik cepat. Tidak. Tidak kumaha. Saya ayo. Ini masih suami saya. Suamiku. Tahu tak? Suami ngakanan wae takut. Surup sianya lah. Surup jeung ngaran sia ngaran we Ijem. Teh ngarung harti ngaran Ijem teh. Nyamareun. Naon sia ari hartina Ijem? IT Indonesia. Aduh ari Ijem. Ijem teh sok kan dijara remput wae. Seluruh Indonesia dijemputan kan dibawa tuh kata migrasi. Transmigrasi. Aduh, ampun. Ayo buru, balik cepat pulang. Ngadenge anu edan lah, baru we nu edan anyar teh bawa teh. Coba ka dieu. Naon atuh ieu teh datang sia teh Jem bener sia teh. Rek naon minta duit ka aing atawa aya nu gering di ditu? Yo, bapak urang gering. Gering panyakitna kutil segede teko. Kumaha coba carana yo sangkan cagur. Dina naon? Tunggu guna. Dina naon kutilna teh? Da sapanjang aing kelanan sapanjang aing ka dieu mah da hari teh keur sehat. Sehat nya meureun da penyakit atuh malum penyakit. Heeh, ai kitu. Ada wae. Nyaho dek datang penyakit mah teh nyaho dek eueuh. Oh, dina naon? Dina kelek. Dina kelek segede teko. Kutilna teh. Atuh nalin dikeureut ku sia. Akang. Naon? Cacakan kolotna kutilna segede teko dina kelek. Heeh. Komo manehna pantes lagi dina bool. Aduh, ampun teh majikan aing. Kudu nyarita mah yo, salaki maneh teh. Baheula mah boga penyakit. Leuheung keneh kutil rada alus beungeutna jeung sia mah. Nah, aing boga penyakit naon Ijem sia? Ai bare tau geuning keur barang mimiti. Wah, penyakit naon? Tah leumpang ge embung cenah majar teh boga penyakit ieu asa leumpang ge karasa gundal gendong. Aduh. Eta mah sarua jeung giliran si Emon. Aduh. Ampun teh. Karasa kumaneh karasa geus ngawiwirangna. Periksa teh ka dokter, cek dokter teh kita teh penyakit ginjal. Ieu mah kapaksa kudu dikabiri. Syukur lain kedengra. Naon teh? Lain gurak-gurak nya naon teh? Nuju nuliskan ieu masalah pembukuan. Pembukuan naon? Oh, biasa we buku asupan, buku boboko, buku hit. Hari kitu. Di selehan kebon awi. Hah? Di selehan kebon awi cenah kepae da warisan kita aya naon keur maneh cenah tak kebon awi kope cekal bukuna cenah kitu. Bukuna teh cekal teh jae. Nya. Aduh, ampun teh. Ulah dua diwaris teh. Oh, syukur da. Kope cenah ulah da eueuh deui nu. Saya janji kope kumaneh ojayan cenah tak ulah teh kitu. Lain nih. Hah? Lain datang kali itu saya pan NTT RT-nya. Nya. Jadi saya teh boga keperluan ka Pangresa Maha RT. Atuh nya mangga. Jadi ini lebahan dia pan orang teh selaku RT teh wajib pan.
wajib ngamankeun geus aya nu pasea geus aya nu itu jeung ieu pan RT anu perlu tanggung jawab sanes RT mah jarianana naon ge lain naon kieu ari soalna mah soal saya teh ya kan oh ayeuna urang silebelaan panjai kungsi harita nya kungsi kungsi nyanu si Ibina kemana euy? Si Ibina maburnya tak kamari geus 2 poe. Ari kitu kunaon sih? Teu pira soalna mah rek dipaehan. Aduh, bos jai. Lain teu pira. Jadikan teu pira, jadi rek dipaehan. Model dini uing mana teu pira kagak lagi setum. Nepi ka pae. Aduh, ampun deh. Lain ai uing teh panyanung. Heeh. Kawin ka si Ijem aing teh ampun ai. Si Ijem teh dikawin. Ai ampun. Talin kemukuh-mukuh teuing enggak aing ngadeukeut teh yang utah.